Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampangkeun wasta abdi Gevira Yuninor Safitri ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade ngawawancara pun biang. Ayeuna ibu sareng padamelan ibu teh naon? Yani Sudartini, Padamalan abdi guru di mana ngajar di SMP 3 Cileunyi. Tanggapan ibu tentang COVID bagi pendidikan sareng naon anu dilakukan sakola ibu untuk mencegah COVID teh? COVID teh nyaeta virus nu ngabahayakeun jalmi, di mana anu dilakukan di sakola nyaeta diayakeunana PJJ, pembelajaran jarak jauh, jantan murang kali diajarna di bumi. Aya oge nu teu gaduh HP diajarna karena nanti melalui modul. Ari cek ibu teh daring teh efektif atau henteu? Menurut abdi, daring atau PJJ itu tidak henteu efektif, kumargi nyaeta aya murang kali anu ngerjakeun di bumina, di tumbuhan ku sepuhna, ternyata ditingali dina absen, ditingali di absen murang kali teh teu aya hasilna, ngan ukur nyepeng HP unggul. Sareng tanggapan ibu kanu teu ngagunakeun protokol kesehatan teh kumaha? Nyak dah dipasihan tindakan atau pasihan hukuman, di mana hukuman teh nu tiasa ngadidik kanggo ka anjeunna. Jinten sanes hukuman anu berat, tapi dipasihan hukuman yang nu tiasa ngadidik dina, terutama dina kesehatan gitu. Nah kedah sasapu, nah kedah ngepel kah misalnya di jalan, biarang sasapu di jalan. Itu paninten si ibu mah. Hapunten bilih aya kalapatan ti abdi sareng pun biang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.